kemararan ieu para barudak ya jeung barudak Karang Taruna arareueuh. Jika ada si Otong di belah ditu cik ada kepola si Otong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong, Ke saya, Sa. Pak RW. Oh. RW. Eta tomat kana Hampura, hampura. Kieu Tong. Malong lah ka urang ka Pak RW malong ulah ka ditu wae. Ayo lo aje. Ayo poho. Kayak aja. Iya aya bejakeun ka warga. Tong bejakeun ku maneh. Beja kenal, we. Aya pembagian di desa, pembagian anduk ke ibu-ibu. Oh. Kalem gampil kita mah RW masalah kecil. Lain pun gampil. Teu maneh. Kalem kieu we tapi urang teh kamari cenah misalnya ieu teh. Lu pernah bukan? Tenang masalah eta aya keur maneh buruhna. Tah, pami kitu mah beres, remes. Ciceulanya. Yo mahi sakieu. Iyo. Mahi sakit. Kek. Ya bau narada kieu ya. Rasana ya mah ukur mahi keur sangu ya. Moal mahi keur deungeun meureun. Mahi kemana Otong ieu teh duitnya 50.000. Ah, kek na ya rada. Ah, ieu mah goceng, ieu mah goceng ah, moal mahi. Aduh. Cek ulah tukarkeun deui. Lolong eta duit beuki. Wis atuh duit. Can. Cek pecakan eta. Cek. Tah, ieu duit. Adieu ieu kan di dieu RW lagi. Pan aing lolong. Ai poho deui tong hampura-hampuranya. Hampura ieu Pak RW. Coba saja ditasi Otong kan. Tong, ku sabab duit ku maneh geus dibere disipikeun ti urang. Omat ka warga tepikeun ku maneh. Tenang, RW tenang. Tenang. Masalah eta mah kalem. Aya duit. Jalan kabeh kalem RW. Ai geus kitu kan aman urang deuk balik heula nya. Omat eta kudu nepi ka warga ku maneh nya. Urang deuk balik heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ngomong duit Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tema we tuh euy. Pan aing ge nema teh dieu teh jang euy. Waalaikumsalam. Lain tema lain dia. Kira-kira saha teh? Moal si budak si Usep ieu mah. Naon ieu mah Usep. Heeh, sia teh Usep aya naon Usep? Ieu mah Usep. Aduh, aing hese, namanya korek mah hese, aji. Saha nu maot? Kadang nanya saha nu maot teh alah. Lain. Eta maneh boga dieu ti saha? Tuh, sia mah ikan nu duit mah ngameu kehe. Duit eta maneh menang ti saha? Hese kang duit mah ngadenge. Geus we kieu enak kieu. Sia maneh di mana ya na ieu? Iya enggak. Tah, kieu we nya, Cang. Maneh mah enak mah. Aya di desa, aya pembagian anu. Tah, bejakeun ka warga. Bejakeun kabeh ke kalem dibere duit ku dewek setengahna. Ya, kalem. Sok bejakeun enak ka warga sebarkeun. Di desa aya pembagian anu. Ngerti? Naon spanduk? Aduh, eta spanduk ken. Aduh, pada gimana nih? Aduh. Kayak kurang jenisnya spanduk. Aing daripada gering koneng. Oh bener anu jig ini teh mah jig sebarkeun ka warga ditah pangnyieunkeun anu. Mohon geus percaya ka urang. Siap. Duit mana? Aduh, masalah duit deui balik deui. Keur we masalah duit mah ke gampang. Geus warga geus arapal kabeh kudu diberenan nama kalem ja kalem. Jig we ini teh masalah. Hah? Indit. Nuhun nya. Siap.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade di jalana kita jom. Si mati euy kita meuli jengkol. Ah kebenaran aya tangkalna. Alah ah. Kita jang urang. Mana jengkolna euy eueuhan. Kela. Tadi si Otong teh nyen nyen sepanuh. Nggak sepanuh juga nanti. Bapak, urang teh bisa turun. Kela. Serang di mana eta gacor gitu? Ade. Aduh, iya budak kuat kapeot-peot teuing. Indungna katasi. Nyeri hate teh ngali budak peot-peot teuing malah aing. Buka duit bapak teh jang. Da can usaha atuh. Nung maneh digawe di Tasik. Nyeri hirup teh maneh awak beuki peot. Sepanuh tawa nya. Kode aing. Halo, semuanya. Neuleuh atuh lempang teh. Waalaikumsalam. Naon waalaikumsalam Usep. Abang jelema budak maneh. Moal meunang bapak mah jang lu jeung nu kieu mah. Bakal bapak anu eleh dan nu kieu mah jelema budak. Emang budak. Oke, mana geus gede ajak gelut ku maneh da nu kieu mah jelema budak mah gelut. Budak pisan jeung jelema budak ya. Talong kana gelut. Rek. Talong kana gelut. Nek gelut jeung budak. Budak. Gelo jelema teh eta mah. Kumaha sih? Jadi dikira leutik aing. Aya na cara kelas geus. HP. Kuotaan. Oke, main eta we naon sebenarnya. Tuh eta teh anu cik produk eta mah online. Apalkeun cara ulin kitu buligir. Sing karana ge kumaha budak di warah teh hese bisa kumaha Ya Pak, uang sekali deui Pak. Ampun. geus bae diampuna sekalian sabayana di belakangnya lamun sekali-kali deui kurungna ge leutik ge ku kurung batok tuh apa ya bayangan Mali. Assalamualaikum. Salam. Naon ya? Iya, tapi manuk nu bapak. Aneh, anu bapak mah iya atuh ari mah. Iya, we urusan ieu mah biasa. Memang teh ya. Punten ada di mana kita sabaraha pangosna Pak? Dijual ruangan. Dijual. Punten Pak, duki bade dijualna sabaraha kitu? Alah, 200 hewan mah. Sakti Pak. Juga mali lah tuh setang, ha? Karena kita udah dijual 200 bayar lah hubungan kan butuh. Oke, termasuk kita desa bawa sabaraha. Itu Pak, di dia ayah 100 pada ditampi. Oh, moal. 200 namun kieu lah. Lantaran mana pepuntenan wae geus 50 we jadi. Oh. Jadi Pak. Dari sana. Ceng, gimana Ceng? Bener Pak, naon Pak?
bejaan ke warga. Nyariin spanduk. Siap siapa? Dupis panuk kanggo naon Pak? Anu, spanduk. Mohon panuk kanggo naon? Bejaan warga kabeh ku ucengnya. Mohon Pak, siap Pak. Mohon. Mangga sok. Mat. Meyakeun ke kawarga nyaranin spanduk bawa ke kantor RW. Spanduknya spanduk biasa. Lain anuk spanduk. Spanduk sih teh. Deh bejaan spanduk nyaranin. Spanduk tadi ge spanduk gimana teh? Tangian anuk spanduk. Spanduk. Bejaan keluarga kabehnya. Heeh. Mau nyaman. Ya, sudah. Cing ningali sakit abi. Teuing atuh tadi ge cicing video da eueuh ngaliwat kemana teuing tah. Loba kan ngora. Gaku. Di atunya anu abi pengen masalah ke abi. Sok. Pak. Wah. Udah dititah meuli jengkol can balik kali nepi ka ayeuna. Wah, kita mau deh. Naon? Liur ngomong jeung bukan ibu. Amananya budak titah meuli jengkol salina liat teuing. Nah, ari mama teu nyarambung teh juga kana depot. Ayo ah, peranengan budak geus burit geus naon, kudu begitu nyambung ngomong teh. Ma, urang teh bisa turun, Ma. Oh, itu budak teh. Ah, ini tepat. Tuh, budak tuh. Eta kewak atuh budak teh bisa turun. Nah, jauh-jauh kasih Kamrun. Turun. Terus buru turun. Mana ujang jengkol teh kadonta taekan we. Badai meser jengkol, aya tangkal jengkol. Abis teh naik we ngan teu tiasa turunna. Iya tuh ini urang mana ya? Punten mang kanu cepil. Hampura lor sugan teh tak aya jami di payun teh. Ya, saya. Abi ujeng Oh, sami punten. ceng nuju naon di dia? Punten mang nuju jajan putu. Oh, mohon sami abg yang nuju ngantosan. Ada aja. Kami seueur nu meserna. Kumaha ayeuna bade ka mana terus dia? Punten bade langsung ka balai RW bade ngadang spanduk. Cek. Spanduk naon? Iya tadi saur si Usep bade aya spanduk kanggo ka desa tapi itu kanggo naon eta teh. Aduh. Salah dengeng wae si Usep. Abong-bong Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah. Gimana kabarnya Pak Lurah? Alhamdulillah Pak RW. Kalau rasanya ada Pak RW, ayah ka dianya. Ma, kalau betul Pak RW? Di dia wae Pak Lurah di luar wae. Itu kalau betul bilang aku di luar, Pak. Isin Pak Lurah. Di dia wae Di atuh. luar. Mangga. Mangga cari Pak RW. Nuhun. Daya cai acan kumaha teh? Aku ya sudah mengalami. Ieu mah aya bade daroskeun lah Pak teh. Kumaha perkawis naon teh? Perkawis anduk teh ya, Pak biar bos ka masyarakat geus di
pas dilewarakeun. Alhamdulillah hatur nuhun pisan tuh. Kumaha eta teh atuh? Dugi ka masyarakat teh buat ka ningal buat ka. Barong eta teh anu teh naha teh garadu atau kumaha eta teh Pak RW? Apa kades mohon pangitan negara dugeun. Amoy pisan. Kieu we atuh lah. Kumaha Ieu mah tawis kanyaan. Kuring selaku kade. Urang bagi we khusus ka RW salin. Urang bagi anu Atuh pisan mah kades sana terus kudu pisan abdi. Da asmana pangitan RW ieu khusus pangitan ka Pak Kades atuh nuhun pisan. sami-sami. Terus kumahanya ngarasa bagja. Leueus keur abdi sana ku RW. Mohon. Mohon atuh nuhun pisan ka Pak Kades. Mohon. Abdi tos di penting tos dinya aku pengintannya terkait RW abdi. Tos kewajiban. Kades kumaha kita sulit penting makanya abdi bade mulah. Nah, tuh kewe padahal kan. Sanes teh sono ka Pak Kades teh. Nah, Atuh abdi bade mulah heula Pak Kades. mohon atuh aya kitu mah. Dugikeun mereka masyarakatnya. Salam ti Pak Kades. Atuh nuhun pisan Pak Kadesnya. Ya sami-sami atuh Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rek kamarara naik teh. Iya, Pak RW urang ngadamel spanduk teh. Ieu informasi ti saha? Punten Pak RW, tadi teh sahur si Usep ke balai RW enak spanduk ini. Lain pokoknya mah lain si Usep ieu nu nitahna rasaan nitah si Otto nu nitah si Usep. Lain ngabagikeun spanduk ieu salah gede. Kita anak ge ngabagikeun anduk bejakeun ka kawarganya ku Karang Taruna kabeh. Ieu lain ngabagikeun spanduk tapi anduk nya. Omat bejakeun si Usep salah. Ulah, enak Pak RW ka masjid heula da ngabejakeun ku barudak Karang Taruna omat bejakeun ka warga bisi nu teu ka ieun ku pengeras suara nya. Punten ai spandukna dikumahakeun ya Pak. Bejakeun mah spandukna malah nya. Beta mah dak dipake kumaha-kumaha ge keur Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panguningan ka masyarakat RW Cipete. Kumargi enjing aya pembagian anduk buah bilih aya kasalahan eta nu eta ke spanduk eta teu leres ya. Ieu pamuningan enjing aya pembagian anduk omat ka kadang wargi buah bilih aya anu ini itu bukan ya. Bukan. Rupanya itu hoak. Rupina pengumuman teh sim kuring selaku Pak RW dicakap sakitu enjing pengintinya sumping wae ka balai RW. Urang tutup wae kudu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteyap kucuprak sorodot gejebur. Hati basuh aku rasakan cinta. Keteyap kucuprak sorodot gejebur. Hati basuh ku rasakan gugur. Cinta sanes kalau santi serelu. Aku sanes kalau santi sororo. Keteyap kucuprak sorodot gejebur. Hati basuh aku rasakan duduk. Keteyap kucuprak sorodot gejebur. Hati basuh ku rasakannya. Duduk sanes kalau santi kau sewa. Hanya asanes kalau santi solera. Babade bobo, babade bobo. Emut tadi dinya. Didina bobo, didina bobo. Nani bendi dinya. Gugugah bobo, gugugah bobo. Manteng tadi dinya. Keteyap kucuprak sorodot gejebur. Keteyap kucuprak sorodot gejebur.